Atuh deh. Ini kan mainan AA. Atuh deh. Kunaon kala-kala ribut wae atuh. Mak, ya budak gerara ribut, urang kagok keur gawe saeutik deui. Kadangu Pak, tapi ieu nuju kagok nuju gorengan. Tapi unggal poe kejadian ciga kieu teh. Kadangu Pak, tapi nuju kagok keur gorengan di dapur. Menika unggal poe raribut kieu wae. Aing mendingan sare di kantor daripada kieu mah. Naon Pak? Masih nanya keneh. Pakai yang nyalahkan makan itu teh anak duaan. Cik atuh surti saeutik mah Pak. Jadi kudu sagala ku bapak di gawean teh. Nyaho pagawean bapak teh loba di kantor. Cik atuh bantuan. Hayang bapak dipecat. Lamun bapak dipecat barane mau ada lahar, ek dalahar ti mana? Nya ngarti Pak, tapi emak kan nuju kagok, nuju gorengan tuh di dapur. Maknya bapak kersa nuang itu goreng cawa nu tutung. Teu paduli aing mah teu butuh ku cau, empe kowe kadinya. Bapak mereka mana? Masih nanya keneh. Nyaho rek ka kantor, loba pagawean keneh di kantor. Sampurasun. Pang Mitra, rampes Pang Mitra. Damang. Mang. Pangesto. Mangga calik. Nuhun, Padi. Aya naon Ceu Irma, meniting gorowok, dugikeun ka kadangu kaluar. Abdi teh ka dieu nuju ngalangkung balanja ka warung. Ah biasa we Mang, masalah nama sapele, tapi sering pisan kajantenan teh. Kadang masuk abdi teh sok tos teu kiat. Mugi aya bongbolongan ti Mang Mitra. Oh gitu. Mugi-mugi we atuh abdi tiasa ngabantos. Ya biasa we eta masalah murang kali tuh parasea parbut ieu kaulinan. Ari abdi nuju di dapur. Padahal mah aya bapakna caket. Cik atuh kedah nama pamisahkeun supados henteu ieu naon? Supados henteu ribut. Ari tadi si bapakna ka mana nya? Duh, kayaknya bieu teh ka mana si bapak teh? Har eta geuning tah si bapak teh. Mangga Mang Mitra beri halabab ngaleut heula geura. Uluh si bapak eta cau tutung disuguhkeun ngisinkeun pisan si bapak mah ih. Nya da tuh ayana ge cau tutung. Nyerek nu mana deui? Kan kengeng ibu eta anu jago masak teh. Ke. Asa aya anu lepat ieu teh. Biasana anu nyuguhan teh garwana, ari ieu mah becarogena. Tah kararesan Mang Mitra naros. Sarares nama abi teh hoyong papenak ti kapungkur sareng Mang Mitra. Hoyong nyukeun bong-bolongan abi teh Mang. Ya teh asa geus berat asana di kulawarga teh. Ungah poe ngan ribut jeung ribut. Asana geus capek abi teh Mang. Terus kumaha? Rupina mah Mang. Mendingan engeusan we lah kulawarga daripada kieu wae mah. Da asa geus ripuh abi teh. Pak Hadi, Ceu Irma. Pak Hadi sareng Ceu Irma teh marebutkeun paisan kosong. Silih andelkeun tanggal waler, pan teu aya mangpaatna. Cau ge tutung, ke pami dituang teu aya mangpaatna. Barudak parasea teu aya mangpaatna. Upami kitu kedah kumaha tuh abdi Mang Mitra? Pak Hadi sareng Ceu Irma. Pak Hadi sareng Ceu Irma teh mau ngandelkeun atanapi mentingkeun ego sareng emosi nyalira. Dugikeun ka teu tiasa ningal ka asih Gusti. Sakedahna urang tepan silih asih, silih asuh, silih asah, silih ajenan, silih pikanyaa. Pan saur pangandi ka Gusti ge kieu. Kamulyaan ama kami bakal tembong lamun maraneh anu jadi dahan-dahana baruahan lebeut. Kulantaran kitu maraneh disebut murid-murid kami. Tah kitu Pak Hadi, Ceu Irma. Tuh, Mak. Ari kitu mah bapak atuh anu lepat. Hampura atunya Mak. Mohon Pak abdi oge nyongkeun dihapunten nya Pak nya. Mohon sami-sami.
Hatur nuhun pisan Mang Aduh, Mang Mitra. Mitra hatur nuhun pisan tos maparimbong bolongan.